rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun wargi dulur baraya sadayana tepang dangudi sareng simkuring Mang Yan Kidemang Gunung Halut ya geuningan anu kasep sa Indonesia cek mah eta ge nya. Dina acara anu maneh nyaeta Dongeng Sunda. Dongeng zaman kiwari ala kiwari anu nyarioskeun lalakon kahirupan mangsa bihari atanapi kabaheulaan. Kumaha dararamang palawargi sadayana atau mugi aya dina ginanjar kawilujengan rahayu berkah salamet amin ya Allah ya rabbal alamin. Dina waktos ieu simkuring sejanaraskeun hanca nu katunda dina pedaran dongeng anu judulna Campaka di Pasireumis bagian ka-11 karya Kang Rompis anu pangkasepna sa RW ayeuna mah teu sa RT deui rada aya peningkatan. Kumaha salajengna ieu lalakon wardi teh ulah kamana-mana tetep manco di channel YouTube-na Dongeng Sunda Mang Yan. Tah palawargi kamari teh asa kumahanya kualitas soundna teh asa pecah dongeng deh gitu tah. Ayeuna cobian rada tebih gitu posisi mic-na terus dina sambunganana gitu tina sound kate biasa nama nganggo jack audio tah ayeuna nganggo type C nya. Mudah-mudahan aya parobihan gitu. Nyunkeun di komen gitunya dina kualitas suarana engkin dina YouTube-nya palawargi sadayana. Namun satacana dilajeng kade ulah hilap nu tacan subscribe kana YouTube-na Dongeng Sunda Mang Yan mangga di subscribe heula supados tiasa kenging notifikasi kanggo satiap jajar carita nu salajengna oge nu sanesna anu parantos subscribe simkuring ngahaturkeun debu nuhun laksa ketika bingahan atuh mugi asing tiasa janten rencang nu ngahibur ka palawargi sadayana nya. Kanggo ibu-ibu bari masaknya segegerohna bari ngarumpina jeung ibu-ibu ngobrolkeun deui ibu-ibu heudak kitu ibu-ibu mah nya. Oge bapak-bapaknya ngariung jeung bapak-bapak bari ngobrolkeun ibu-ibu nu rada ngora. Oge di pada melanana di tempat konveksi bari ngajait motong ngobrasna nya. Di tempat cukur, di tempat kade ulah bari dilalajoanan ngadongeng teh nya bari nyukuran kepitak gitu. Pami bari ngajait bisi nyengsol jahitanana nya. Oge di anu bari di perjalanan bari nyupiran, terus di pabrik, di pasar, di kantor, pokona mah kadulu-dulu nu aya di lemur baraya nu aya di kota oge di pangumbaraan kumargi teu sakedik wargi-wargi urang nu aya di luar daerah bahkan di luar negeri sok mararanco dina pedaran Dongeng Sunda Mang Yan teh janten rencang dames cenanya. Teu jara leunuh teuing gitu. Tak itunya ulah hilap di like, di komen, di share link. Nah pokoknya mah komen da pagernya terutama ayeuna mah komen kualitas sona kumaha pecah deui henteu gitu. Terus ulah di skip iklanna upami teh nyekip iklan sami sareng nyawer nu ageng luar biasa ka palawareunya ka simkuring dah. Pokona mah anu nyaah anu resep kana dongeng simkuring upami teu skip iklanna berarti leres-leresnya nyaahna gitu. Tah upami gaduh rezeki nu sanes hoyong nyawer tiasa kana nomor dana ieu nya. Tong ageng-ageng 2000 we etang-etang parkir wewes nya. Supados tiasa ngapresiasi oge ka Kang Rompis sapanannya meh manjang dongengna. Supados teu nyangkolong tingkana waktos hayu urang sami-sami ngalajengkeun ieu lalakon Campaka di Pasireumis bagian anu ka-11. Mangah kaparayun sadayana wilujeng ngadangkeun. Prung kacaturkeun di jalana dina wanci pecat sawed wardi geus aya di leuweung nuncal terus bae leumpang buru ka pelebah guha tempat cicingna Ki Badra. Na jam sabaraha ti ditu waya kieu geus nepi ka dieu geuningan. Ceuk Ki Badra gasik tumanya ka wardi sanggeus araya di jero guha. Kinten wanci carang cangtihang mama.
di jalana ulah menterang teuing sareng supados tiasa enggal dugi ka dieu maksad teh. Walon Wardi ngajentrekeun, sok ayeuna mah heureuh heula kainya. Ke cacarita mah geus salse nya. Mama ge keur ngaliwet ieu teh. Sakedeung deui ge asak. Ceuk Ki Badra deui bari nunjuk kana liwetina catang hawu. Unjuk sumangga mama, abdi bade ka jaman heula. Wardi nyilang heula ka cai rek ngadon beberesi. Cacap tina beberesihna katut salin bajuna, Wardi jeung Ki Badra brak bae dalahar, kangaranan kaayaan di leuweung, dengan sangu teh kacida basajana, ukur belum asin samal guang, ari lalabna pucuk daun mala. Rengse barang daharna, duanana pating kelepus udud, pok bae Ki Badra teh ngawakca. Sok ayeuna mah geura guar lalakon hidup teh Jang Wardi. Unjuk sumangga mama, ku abdi bade di guar sadayana. Teu miceunnan deui waktu barabat bae Wardi teh nyaritakeun sakabeh lalakonna, ti mimiti ini ti leuweung nuncal tug nepi ka danget harita, kabeh didadarkeun ku Wardi taya nu kaliwat. Ungsak itu anu tiasa kapedar ku abdi teh mama. Ceuk Wardi mungkas caritana. Tah ieu konyalna ti Ki Gentah mangga nyangakeun. Ceuk Wardi deui bari nunda buah konyal di hareupeun Ki Badra. Sajongjonan mah Ki Badra teh ukur ngahuleng, asa kagagas deui ku lalakon dirina mangsa bihari. Sok sanajan salah sahiji muridna geus jadi babandang pihak musuhna, tapi muridna anu sejena araya kene. Nuhun Jang Wardi, mama teh ngarasa bunga anu taya papadana. Hideup geus bisa maluruh ka salah saurang murid mama. Ceuk Ki Badra bari dumareuda. Nuhun Gentah, anjeun inget keneh kana karesep kula. Buah konyal diusapan ku Ki Badra, panuna nutup kasaluareun guha. Hapunten mama, raksukan mah tos seep sawaktos aya hiburan di lembur munjul, namung kanggo setor kabah harga matos kacumponan di teh Manawi. Ceuk Wardi bebeja perkara baju ka Ki Badra. Keun bae ari perkara baju mah tong jadi pikiran. Kapan tujuan mama mah nyaeta maluruh ka sakumna murid mama. Kiwari geus aya laratanana. Mama teh geus kacida reugreugna ieu teh Jang Wardi. Pokna Ki Badra ngebrehkeun ka bunga hatena. Muhun mama, kahartos ku abdi. Mangga ieu artosna nyanggakeun. Wardi ngodok sakuna, bro nunda duit tina sama. Mama mah teu butuh duit, hepek bae cekelan ku hidup. Kabah harga gancang punahan, ngarah jongjon. Ke lamun geus aya deui barangna, wayahna hidup dagang deui. Sabab aya keneh pancen anu kaheun kudu direngsekeun ku hidup teh. Ceuk Ki Badra mere iber ka Wardi. Unjuk sumangga mama, abdi mah sejang ngiringan bae. Namung abdi mah ngaraos baluas keneh ieu teh Manawi. Nyaeta sawaktos ditigas ku Ki Gentah mama. Ceuk Wardi bari seuri. Keun bae ngaranna ge jalu atuh kudu gede wawanen. Memang namang sabaheula mama teh kungsi kedaling lisan ka sakabeh murid mama. Bisi mah dina hiji waktu mama indit sarta taya beja deui saumpamana aya jalma sejen mama walambang paguron, omat ulah wara percaya kudu dipecah heula wesena nyaeta make gagaman pusaka. Lamun teh mah utusan mama awakna moal teurak. Lamun jalma anu nyamuni geus tangtu bakal duang sok sanajan boga ilmu kawudukan. Tetelah kajadian pisan geuningan Ki Gentah teh ngabuktikeun ucapan mama. Kitu ceuk Ki Badra bari ngagagak seuri.
Tapi eta beungna teu nanaon Jang Wardi. Ceuk Ki Badra deui bari ngareret ka Wardi. Hehehe, teu nanaon Mama. Mung bedogna Ki Genta sembal janten 2 Mama. Tembal Wardi semu era. Eta teh salah sahiji kakawasaan pangeran. Daging anu hipu bisa motongkeun besi anu kacida teu asna. Hartina mah kakuatan besi teh dihilikeun jeung kakuatan daging anu heukuker saning pangeran. Sabab jalma mah taya nu jago ukur akuan wungkul teh. Pokna Ki Badra deui seurina mungkin ngagak-gak asa kagugu meureunan ku polahna Wardi. Muhun Mama kahartos. Namung aya hiji perkawis anu teu acan kacarioskeun ku abdi teh. Ceuk Wardi bari barabat bae nyaritakeun perkara sakadang maung lodaya anu megatan ka manehna. Sakadang maung lodaya teh teu boleh nembongan sarta kacida anutna. Ngadenge lalakon Wardi tarang Ki Badra teh atra kerung sabab najan lambang paguron miboga hiji kakuatan tapi kasato mah ukur panyi mah sangkan teu daekeun ganggu. Tapi anu kaalaman ku Wardi mah kacida bedana. Sakadang maung lodaya teh kacida anutna kawas anu geus wawuh ti samemehna. Ki Badra mencerong ka Wardi ngidikeun imeutna keranan. Nah bener gitu. Ieu kajadian teh aya patula patalina jeung lalakon bihari. Sok komo sakabeh pangawasa aing geus dadas turun kabeh ka Jang Wardi. Asa beuki baluweung kana pipikiranana ieu mah. Kitu gerentesna Ki Badra pinuh kabingung. Mama teh moal bisa nyindekeun kana kajadian anu tumiba ka hidep. Sabab Mama sorangan ge ngarasa bingung keneh ieu teh. Hayu ayeuna mah urang kaluar heula sakeudeuh. Ki Badra gasi kaluar ti jero guha dituturkeun ku Wardi. Prak, gerak-gero deui eta sakadang maung lodaya teh. Ceuk Ki Badra sanggeus aya di luareun guha. Teu talangke gancang Wardi. Teu talangke gancang Wardi ngagero ka sakadang maung lodaya. Kus, 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 tadi ya kus, kus. Gorobas, gorobas, gajung. Sakadang maung lodaya anu ngaranna si Engkus teh geus ngadagog di hareupeun Wardi katut Ki Badra. Ki Badra tangka colohok nyata pisan omongan Wardi teh lamun sakadang maung lodaya kacida anutna ka Wardi. Ari si Engkus gancang nyampeurkeun ka Wardi badi sakadang ucing we kan bogana. Sirah si Engkus diusapan ku Wardi. Ari asli nama dina ieu nya dina dongeng nama lain si Engkus si Jelug eta teh. Si Jelug Kang Rompis teh ngaranana teh. Ku abi diganti jadi Engkus. Engkus maung lodaya gagah awak ngepadag. Aing ngaran Engkus coba bayangkeun. Ari si Engkus gancang nyampeurkeun ka Wardi badi sakadang ucing kanu bogana. Sirah si Engkus diusapan ku Wardi. Si Engkus diuk bari lelendean ka Wardi. Ki Badra ukur gogodog ningali pola sakadang maung lodaya nu kacida lineukna teh. Wardi nitah ini teuy ka si Engkus ngan sajorelat sakadang maung lodaya teh ngagorbas deui ka jero leuweung. Ki Badra ngimpleng deui kana kajadian mangsa baheula. Bet inget ka adi saguruna anu ngaranna Ki Rangga. Keun sakadang maung mah jadi batur hidup samangsa keur di leuweung. Bisi aya karepet pan kari nyalukan bae sakadang maung. Ayeuna hidup geura balik heula ka lembur, sok gancang bayar heula ka baarga. Dina poe isukan, omat Jang Wardi teh kudu gancang ka dieu deui nya.
Pokna Ki Badra nitah mulang heula ka Wardi. Unjuk sumangga mama, abdi seja permios bae mama. Cek Wardi amitan ka Ki Badra. Wardi gancang ini tidinya rek balik heula ka lemburna. Kocapkeun kayaan di hiji lembur anu katelah lembur dangiang. Hiji lembur anu kawilang gegek sarta loba pangeusina, loba jalma anu daratang ngadon bumen-bumen didinya. Ari lembur dangiang pernahna sisi basisir, urang lembur loba nu usahana ka laut jadi pamayang. Di hiji imah anu kawilang gede sarta palataranana halegar pinuh ku kekembangan, sok sanajan kasebut imah panggung tapi raresik jeung bararesi. Ari anu boga imah teh ngaranna Ki Juhe, salah saurang muridna Ki Badra. Poe eta pisan ka imahna Ki Juhe teh kadatangan batur saguruna nyaeta Ki Genta. Di arep-arep ti minggu kamari na kamana cekeng teh tayang lo datang. Cek Ki Juhe mentau ka batur saguruna nyaeta Ki Genta. Harita teh rek init pisan ka dieu ngan kaburu aya nu datang ka imah. Kieu carita nama urang guar gerak kuring. Derek-dek bae Ki Genta teh nyaritakeun deui samangsa kadatangan ku Wardi. Kabeh dicaritakeun ku Ki Genta taya nu kaliwat. Kitu carita nama Ki Juhe. Ceuk Ki Genta mungkas caritaanana. Ngadenge caritaan sobatna Ki Juhe curinghak. Teu boga panyangka lamun guruna si tapak jalak teh masih keneh aya di kieuna. Lamun ngitung kumangsa mah geus puluhan taun kalarung guruna leungit taya laratanana. Bagja Ki Guru panjang umur geningan, geus aya deui laratanana, geus cunug kana waktuna jalak makalangan deui. Nuhun Genta geus ngabejaan, kuring teh bunga pisan ngadengena. Ceuk Ki Juhe atra carinakdakan. Dalah kuring ge sarua ngarasa bunga nu taya papadana si tapak jalak geus aya laratanana teh. Anu nganung hareuti geus waktuna pikeun ngaburak-barik si tapak gelap jeung balad-baladna. Ceuk Ki Genta kacida tegesna. Keke, saha ngaranna budak wara anu datang teh Genta? Pokna Ki Juhe kacida panasaranana. Ari ngaranna mah Wardi, pituin urang lembur lengkob. Ngan usahana kana balantik dagang papakean, mapayan ka unggal lembur. Basa harita mah dagangna teh ka lembur munjul, ka lembur pasir mistug nepikeun ka lembur loa. Onya kitu. Ari dagang teh bari nyusud para muridna si tapak jalak. Berkah ukur saning pangeran bisa papangi jeung kuring. Temal Ki Genta ngajentrekeun ka Ki Juhe. Kaharti Genta. Sok komo ngadenge badog pusaka nu si hideung nepikeun ka sempal mah. Geus moal aya rasa ham-ham deui atuh eta mah. Nyata pisan lamun Jang Wardi teh muridna si tapak jalak. Ceuk Ki Juhe beuki yakin lamun Wardi teh muridna si tapak jalak. Aya deui kajadian nu matak aheng teh. Nyaeta sawaktu Jang Wardi balik, si Gani jeung si Barja katut anak kuring heuci si Nyinung ngajajabkeun nepikeun ka lembur Hanjuang. Di satengahing perjalanan dicegat ku Maung Lodaya aya kana opatna. Ngan anehna eta sakadang Maung Lodaya teh anu pisan ka Jang Wardi. Ari anu milu nganteur teh tu sirik narek ngihan maneh atuh awahing ku soak. Osok we pikir ku Ki Juhe. Muridna geus sakitu luhur elmuna. Sok komo si tapak jalak beureunan. Teu kudu dicatur deui geus tangtu atuh leuwih luhung. Ceuk Ki Genta dariana keranan. Kacida ahengna eta pangarti teh nya.
Duh, satulina urang kudu kumaha teh genta. Para kuring bisa ngeprak balad saya gak segala rupana. Ceuk Ki Juhe gasik tumanya kaki genta. Ya tiwanggit ayeuna mah urang kudu tatan-tatan we nerima pancen ti Ki Guru. Lantaran Jang Wardi geus janji bakal datang di Kalmur anu pungan kuring. Tah kitu Ki Juhe amanat Ki Guru teh. Walon Ki Genta mere wewengan ka Ki Juhe. Keulah ari geus cineuk kieu mah kuring ge ngarasa rugrug. Urang karingan ti datangna Jang Wardi. Tapi ti mimiti poe isukan kuring rek ngamimitian ngumpulkeun sakabeh wadia balad. Poe anu deukeut katut anu jarauna. Kitu ceuk Ki Juhe mere kacinekan ka Ki Genta. Satuluy namah duanana teh aluprek ngawarangkong. Kocapkeun deui kayaan Wardi, samemeh datang barang pikeun dagangkeuneun inyana cicing di guha marengan Ki Badra. Salila cicing di dinya, Wardi diajar ilmu ka Ki Badra, timimiti diajar ilmu silat jeung sajabana. Ki Badra kacidanya ahna ka Wardi asa ka anakna pituin. Ngahaja Ki Badra teh ngawarah Wardi ku ilmu dasar sangkan miboga lilingeran. Lantaran ilmu anu geus kacangking ku Wardi teh kacida linuhungna bisi bae teu bisa metakeunana. Nepi ka hiji poe Wardi bebeja ka Ki Badra lamun barang teh geus aya deui di imah Bah Arga. Aya sabaraha gemolan bajuna Jang Wardi? Ceuk Ki Badra gancang nalika Wardi. Sadayana teh aya 8 gemolan mama. Anu 4 gemolan raksukan kanggo istri, teras anu 4 gemolan di anggian pameget. Walon Wardi ngajentrekeun. Sok kaditu. Sakabeh baju duitan ka Bah Arga sangkan jongjon. Sabab pancen anu ayeuna mah kawilang berat. Sarta lemur anu rek dijugjug depan kacida jauhna. Leuwihna ti eta geus tangtu bakal aya resikona anu taruhanana teh nyawa Jang Wardi. Kitu ceuk Ki Badra kacida tatagna. Unyuk sumangga mama, abdi mah sejang ngiringan bae sok sanaos nyawa abdi nu janten taruhanana. Walon Wardi bangun daya kasieun. Mama deh percaya ka hidep Jang Wardi. Ari lemur anu kudu dijugjug teh nyaeta lemur Kandaga. Eta lemur tempat cicingna di saguru mama anu ngaranna Kirangga. Samemeh anjog ka lemur Kandaga bakal ngaliwatan heula ka lemur Rangas. Nya di lemur Rangas pisan pamatuhan si tapak gelap jeung balad-baladna teh. Wayahna indit ka lemur Kandaga kudu mawa batur lantaran barang anu rek dibawa teh aya kana 8 gemolanana. Memeh miang ka lemur Kandaga, Jang Wardi kudu nepungan deui Ki Genta sarta bikeun surat ti mama. Tanyakeun oge ka Ki Genta jalan nu rek ngajugjug ka lemur Kandaga. Tah sakitu amanat ti mama mah. Kade cing tarapti sarta waspada di jalanannya. Pokna Ki Badra mere pepeling ka Wardi. Wardi sorangan teu ieu jadi pikiran. Inyana geus bulud patekadan rek babakti ka Ki Badra, sok sanajan gede resikona pikeun Wardi mah teu jadi pikiran. Unyuk sumangga mama, abdi sejang ngestokeun kana sagala rupina. Walon Wardi bari rengku. Juga ayeuna mah geura mulang deui ka lembur, lantaran dina poe isukan kudu init deui ka lembur loa. Tah, ieu bawa duit keur mayar baju ka Bah Arga. Sawarehna majang bekel hidup di jalan. Ceuk Ki Badra deui bari mikeun duit ka Wardi. Ari Wardi teu gasik narima kana duit ti Ki Badra. Inyana ukur colohok sabab Ki Badra mahnan duitna teh aya kana 8 talena atawa sarua jeung 2 gulden. Pangaji duit anu sakitu mah zaman harita teh kacida gede pisan ajena. Sok gerasa kuan eta duit teh tong loba pikiran.
Ceki Badra ngagebah ka Wardi anu keur ngahuleng. Wardi tangka ngagurubug, duit gancang disakuan ku manehna. Satu tas amitan kaki Badra, Wardi gancang balik di ka lemurna, nyaeta lemur lengkob. Pamiarsa sadayana waktosna giningan parantos teu nyekapan deui nya. Cag urang tunda ieu lalakon Wardi teh nya. Kumaha salajengna insyaallah kin urang lajengkeun dina episode anu sanesna nya. Tekaraos ya. Bobot sapanon carang sapakan cag urang tunda di Hanyuang siang. Urang teunun di haneulem sieum baranti nyokot ninggalkeun mangsa datang ka sampeur deui. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.